eksekusi. Puguh. Itu dibawa sieun ieu. Hari dibawa manya Pangeran Bautai teh. Aduh, jeung goreng patut ti beungeut, aduh dengan cangcut ieu. Gusti Nu Agung. Tapi buah-buah mureunang keur nyamar we nya. Hah? Nyamar mureunna cik, da karunya teh budak teh keur geuring ieu. Kaula mudah-mudahan masih kene aya ijabahna Pangeran. Dek dicageurkeun ngalangkungan leungeun kaula hakikatna kudu murbengala. Waras teu makaning jati, jati teu makaning waras waluya. Cager anjeun Pangeran Sasajiga. Ayeuna stiker sayang tumampar. Ya Sasajiga dilanongan ku ye Sukma Denta. Anu tadina awakna ngarang kebong tinggal kulit jeung tulang. Kiwari cing palandung deui. Ya Astajiga jag-jag waring kaswaluya sapihara-sapihara. Lilir ya marwa mengkayang impen sareng ngalinura. Lilir ya marwa mengkayang impen sareng ngalinura. Ya, Dewe Cagur, anjir. Wow, anjir, wow. Ini baru gua. Anjir, disangka aing Cagur. Pangeran dulu. Siapa nih? Hah? Lain saha maneh ieu teh kaula ti nagara Ambang Sagara. Rek naon si lain? Tuh, mana Pangeran bakolotut ieu di. Rek naon mawa aing nyaho dibawa ku sia naon? Ya hampura ieu Pangeran. Salira terek dikawinkeun jeung anak raja. Naon? Jeung anak raja kaula. Dikawinkeun jeung saha? Jeung anak raja kaula. Raja buta? Ya. Sia we kitu goblok. Dahar yang teuing aing kawin ka jeung dedemit teh. Lewe hade aing dijadikeun tuma jeung tibatan aing kawin jeung dedemit. Kabina-bina teuing mantap sia. Goblok sia. Tuh. Ai kawanina mah percaya itu ieu teh. Kawanina mah heueuh kitu jiga pangeran bebeungeutanana si goblok kitu. Tina bentuk ya aduh ampun. Ditinggali jika cangcut soe kita beungeut. Ya, buat tingker nyamar beureunya. Cik hayang nyaho aing ge. Kayak kinan kaula bakal namah lamun geus ningali ieu kejadian. Hai, pada denawa. Wayahna eta anu beureum beungeut tewak. Sae baga. Aing belah mana balik ke mana aing leuh? Sieun nya siapa aing leuh? Heeh. Amin. Bener sia ngaku Pangeran. Ieu ngajelemak aing pangeran goblok sih teh. Lain pangeran aing mah urang ajar dipaehan ku aing onyir. Lain dikawinkeun aing teh dipaehan beredor si emang nering sieun ku aji. Kurang ajar sia woy. Iya. Dibeuneu. Edan sia. Wap. Wap. Subhanallah. Amin gigi lemah edan.
keyakinan aing. Edan keyakinan atas si pangeran luar biasa. Ayo kepong. Lepo sirah muter lieur goblok teh itu. Ya. Bagaimana jelema kitu? 25% naik aing. Jadi 50% ye. Hebat eta pangeran, eta buta ditampilin ka muter huluna. Anjir, aku tarik-tarik nak muleuin. Ayo kepung terus. Ni mana mani hunak minat ni banyak minat. No siap. Lama ni sana anak manehnya ngomong nak manganak dah nak minyak. Pangeran dah nak minyak ai nak makan ni mok dah dah. No, ni mok dah dah. Di modal naon? Lain ni mok dah nan, ni mok dah. Oh, rek mane modal kedagang aduh dingok nau. Lain merek mau nak ni mau nak curang mana duit nak ya ampun ya Robi banyak kau nak naik buah nak ngedamu lain ni mau nak ni merek duit tak ni mau nak oh sebarang ha anjing ni mau nanan dengan dah hiyak innalillahi wa inna ilaihi rajiun tulu maneh ne moknan tae tulu di gumul oh dagang bubur anjing di pasar ya anjing benteng kita ya aing nek nulis nyanyap dah aing nek nulis nyanyap naon aing nek nulis nyanyap dah tulis tanya, yo banyak. Baca nama panitulik ajan. Tanya, mana? Tanya ni ya, maka ni mau danan nguudang, ngobrol. No, banyak. Ayeuna, mana? Saya sedinga maka dipodolan ku urang. Lain dipodolan, goblok dipodolan. Baca tuh ayeuna maneh ngajak minyak bakal mau anjing jalan nulis kok dong kurang aja sih what kok ini aku panggung pernah menang ayah kali-kali yang menang tidak mudah nong mít nongeng mít nongeng deh học đi hạ nặng đấy ô ya baik
jadi 75. Yakin hai para badega ayo tepung terus. Beneran ya kadung orang yang dijian ya jadi bandring jadi puihkan kita iya wah tepet ya batok koi takurkan koi gitu tak siapa nunek tuh ya ini jadi ponok mulai tuh anjir mulitnya kadang kusut pamekeun kudu kenca saya itu ka tepi tuh kurawatkeun saya tuh oh aya jelema bisa ngomean aya jelema bisa ngomean dadan ngomean kun bisa lagi batok sih cing aya gadang aduh iya nuhun dadan bisa nurut itu kumaha bisa nurut gitu kumaha rek nurut kumaha si dadan mah aing kumaha gitu hirup dengan syukur ngagulak-gilak aing lamun eueuh aing teu mana nyatuna si dadan sia mangeunah turun mobil ungah mobil sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing dikencet na kota denge ku sia dadan penyalekan penyium da aing mah hirup lu dadan dulu buta mah bae masa asa ya bae rasakeun sia kurajar ngaku-ngaku pangeran goblok gitu beungeut ceuk itu awut-awutan kurang ngajar sia anu ngaku-ngaku pangeran anjing dina koran nya jeblang gitu kurang ngajar iya 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 itu benar karasa iya iya itu benang deui karasa iya iya de benang bae anjing galieu iya parah iya parah woi parah urang dia mah tega anu getihan keprokan. suka jahat Murene ge lain getih sih teh. Ale-ale. getih gitu pan Nah, ale-ale nya. Teh ah nu jiga mah nya wayang aya getihan sih teh. Anu kai aya getih paling geutah. Pokok deh rupanya. Ayo tebuna. Bobo mereka hina, tinggal nonton ke modern hina kene kai. Ayo tebuna deui. Peduli goblok. Makeun. Iya, ketipu. Ayo teu nyeri hati. Iya. Iya.
sastra Winangun. Tadi ngobrol punya sastra Winangun. Kurang ajar saya mana pakai di paehan pae sabuat. Betul yang ditajung kena hulu agen. Jadi hayang oke kain. Ya ya. Ya ya. Hayang oke kain ala. Alami keluar dari mangkani 10.000 dia nyala punya huntu nyala punya huntu oke tadi ya hayang itu hayang masih kurang kene tak lepokan sayang udah ampun bang ampun ampun di guru bina teuing asal teh adik nyiksa teh ka bina teuing ka kaula itu atuh cisi mah beli hapunten beli kalepatan atuh si mah meureun alit jadi ayeuna mah toba disiksa diperdaya yo tulungan ku bumi kaula tadi tampi ku jagat kaula tadi tarima komo kumula mungkuru kawasa yo iya tulungan kaula tulungan ulah nepi ka kieu tulungan kaula begituna anjeun asjadinga kaula minta ampun ayeuna mah doyan ye siapa emang tak boleh ku batu ku aing cie mana baca lebih hujan lah dia anjir utah goblok aingnya aya hujan haseum sia teh kabina-bina teh sia teh make jeung utah utah sia teh ampun bang utah lucir alam sebelum jangan ada ribut ada sesuatu yang harus dilihat Nurul jangan Nurul jangan Nurul ikut jangan
Jangan Nurul. Nurul. Jangan. Ikut. Iya. Lebih juga gak tega. Bina-bina teh, jatuh. 100% yakin aing eta pangeran. Asak tenda lain jore-jore aing mah meunang ngeluting si eta ieu. Kudu kumaha aing ngalawaneunana ieu. Kudu kumaha ieu. Ingat aing. Tunggal ilmu aing ti guru aing baheula dipatutun. Boga ilmu sirep aing teh. Cek hayang nyaho sirep si mega nada teh. Hayang nyaho dipake ku aing. Laceng teu. Ieu denawa nyetep sukmat tenta ngaluarkeun ajian sirepna anu sipat sirep si megandana. Atuh tumerapna ka astajinga. Kaya anak astajinga di tengah leuweung nyegrek-grek. Ibra disirep ku ieu Senopati. Atuh lajeng astajinga dicana. Nyatakan negara Ambang Sagara. Ngacarios di negara Ambang Sagara. Ia Prabu Sukma Dewa kaayaan nuju penuh. Mepes eyang Raden Gatotkaca asa ditipu margi patih teu mol-mol. Atuh Gatotkaca pada digantung di negara Ambang Sagara. Hei, Gatotkaca, kurang ajar ka dieu sadipahan ku aing paksa. Pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang. Tadieu siap borator. Babayang pangalus. Semangka pihatur Gusti Prabu. Sakira-kirana sia teu apa tuh maritis montong aakuanan goblok. Sotoy sesot tau. Kabina-bina teuing nyanyahoanan kokolot bogog bobatok sia. Naon ieu teh Gusti Prabu teh? Ya, patih aing can pernah telat tepi teh duai. Ngejeri bohong sesongetkeun ka turuk-turuk anak aing si Nyai gerewek teh hayang panggih jeung Pangeran Sasradinga sabab aing ngacamcikeun pakapanggih. Mana sia buktina? Sakedap Gusti. Pasian waktu saya panggilkeun 2 jam deui. Hah? 2 jam deui. 2 jam patih aing teu datang sia digantung ku aing. Kisawalati bangga irama sadaya pamugi Bisa
2 jam deui eueuh ti ieu nagara eueuh patih teh datang ka nagara aing rek nyiapkeun gantungan di nagara paragat nyawa siap aing gatot kasa sae meureun cikot aing teh teh minta keyakinan mereka mana bener ieu teh aya teh pangeran Sasadinga teh aya ulah ham-ham kaulah yakin anu namina sastra jingga aya anu namina Semar aya anu namina Pemaritis aya yakin 1000% nya aya kitu matot aing ngelehan maneh lain naon aing teh kabawa suasana si Nyai gegerewekan wae si Nyai gerewek teh hayang panggih buru-buru panggih jeung Pangeran Sasadinga nggak sabar anak aing teh barang jalan impal bersana di luar para prajurit surat hambal-hambalan wireh patih nagara ambang segara patih sukma denta sampun dumugi dateng nagara ambang segara Gusti Pati Rawuh naon tot kuningakeun Gusti Pati parantos rawuh si Pati geus datang parantos geus datang Pati aing geus datang Pati aing lagu kebangsaan itu mana kudu bisa sok ngajar oh ampun diajar sok geus datang sok oh isin dipecat sok aing sok geus datang sok bisa sok geus datang makan ada goblok itu saja geus datang siapa mateng nyanyi ngepel goblok itu galing minantu aing rek datang saulah gerakeun kade campelak ka minantu aing paragatnya poe sae mangga ini sae mangga banget biasa ini katukan sae mangga si cepot gede milik awalnya kulis uruk dan datang teman teman nanti Gusti selamat maneh ti aya hibar kaulah selamat nyerah kaulah bener aya teh nagara Tumaritis teh aya Gusti si Gatot bener teh bohong bener aya Prabu Semar Badranaya aya bener berarti Gusti entongna teh geuning 11 anjir kehel euy waka beri kakayan gitu mah ku aing cik panggih jeung Pangeran Sasadinga pernah dilamar henteu Gusti naha dipaling leres naha wah gagah kumaha ku abdi teh di urang ka dieu alimun patlak sareng disim abdi para buta-buta bubar katawuran ku kasaktianna Pangeran Sasadinga minantu aing atuh siapa mau aya duana itu baru mantu aku
jadi dibawa ke dia dibantu gini disirep ku kaula Gusti disirep laras mana ayeuna eta dihana si teh pangeran jadi pincuk ieu jeung di kareta disindingan ulada naon pati Syekh Gusti giting nyalakna cik kasep ti ditinggal we ku salira oh surprise kejutan mereka kaulanya cik udah ngerti waras itu makanin jati itu makanin waras waluya damang pangeran nah iya alam dunia poek aliran wala kiamat ya selalu ini Allahu Akbar kamu lagi nepi kawo kakapok na siya dijeng aing desok senaon maksudna aing ye ye teh salira parantos saya di karaton negara ambang sagara apa jadi aing jadi gubukan ya laras kurang ajar goblok cenah ih nah pangeran teh diiket Cina itu pangeran teh bau tai di itu tinggal tayar nah itu raja jurik ayah jurik sana jurik raja jurik di belakang aduh pati nah pangeran teh kieu lain pangeran aing lain balikin ayah yang balik mah yang balik mo aing mau dikawinkeun mo jeung juring aing mo ya pati kumaha saya tanggung jawabannya anak aing dikawinkeun jeung cucuku goblok Gusti ieu teh aya di nu namina pangeran sasadinga teh lintang ti ieu-ieuna tapi yakin abdi mah ieu teh pangeran Gusti yakin naon aing mah lain pangeran goblok teh pangeran nu ieu teh aing teh tadi aing lain pangeran ngaran aing mah Udin pati kumaha ieu teh ye we Gusti ayeuna mah kumaha si nyaina we tita amprok tinggi si nyai tita amprok tinggi bener teh eling we cobian lamun lepat tanggung jawab di si babi ya jelema urang pulangkeun urang paketkeun kana JNE Jai nek dikawin mong goblok dikawinkeun aing nya ngomong aing ngomong kawin teh geus dua kabogo aing aing buka kabogo aing mah setia mong Nyai geulis pancaningru Allah nun kula Ramadewaji dah dangukeun sorana bung sana kunting aing ngomong kadia geulis kadia datan nerat tangan teman datan nerat tangan teman Ramadewaji Nyai tinggali eta mo aing hayang balik mo aing mah nyaho aing kuntil anak mo tinggali eta tinggali mo tinggali tuh tamong lagi bolong mo aing mah pocong mumun aing nyaho mo aing hayang balik cek tinggali Nyai eta lain pangeran sasajiga teh anu mana Ramadewaji eta penggereun Nyai cek Nyai lainnya dacan Ramadewaji cek teu lainnya ya lainnya Nyai lain tobat teh Ramadewaji naon
Laras ya bisa lagi. Ya bisa nama ada wajib pangeran sasa jeung ngasih ganteng kalem teh ya di anak aing ge normal aja. Ada nyai nu bener. Laras kaula nu dina impian ge ieu pisan. Tinggal mahkota ge sae. Aduh anjing mahkota sedikit sebut mahkota. Ada kain ampun matana tibalik di dunia terbalik teh bener aduh. Ampun teh engkang asta jinga. Nyai atuh nyai cing bener. Rasa-rasa mah ada wajib tinggal di ka kasep kieu. Aduh. Engkang asta jinga ieu kaula nyawa si goblok. Yang kawin aing demit aing ngomong aing mah yang balik mah jemput mah. Yang dijemput ke emak mah yang balik mah tinggalin sakali ulah mun teu bogoh dibalikeun ku aing bor aing mah sok bawa impi si hungan. Dina si hungan teh getih deui tapi kata aing jadi Dracula jadi digajah. Tengah penting aing jadi vampir kacrok kebok aing mong ditabet aing ngomong. Sakali betepo sakali bebok. Sareret sok. Lamun teu bogoh dibalikeun ku aing. Bener, sok. Sareret ya. Sakitu. Sadinga lain hayang dijemput ku emak hayang balik lain hayang balik asa betah di dunia goblok. Aduh, endah kieu tempat dulu. Pemandangan kieu lain boga kabogoh di imah. Ish, dapat. Itu aja boga kabogoh naon, zaman cinta monyet mah. Ini ada kamu. Ada wajib tinggal lebih ke kasep kieu. Kakak tadinya menyegilap deka kaula engkang. Engkang. Aduh, ini dipengker aya bapak. Jadi majuri guys. Ini baru ayah gua. Jam berapa besok? Coba ting, ramada wajib tinggal, ramada wajib engkang. Neng, aduh, coba ting, tingali. Paus lagi hiji lucu. Paus lagi istiqomah, hancur panjatkan hiji-hiji mah. Coba ting, ramada wajib. Ini lucu engkang. Oh, Neng. Itu bener yang terbogoh kakak. Paras engkang, kaulah terbogoh cinta sajati, cinta mati. Kadenge. Punten. Obat engkang. Neng teh bener bogoh kakak. Bogoh pisan, hari engkang bogoh ka Neng. Sari itu. Laras bogoh ka kaula, laras Neng. Ada lagi geuning bogoh bagja teuing bagja. Neng itu bener. Laras teu ngimpi akang, teu akang ge sanes impian tapi ieu kenyataan. Ayo tuh. Amana we nu penting poek coba teh amade wajib nyai ibeungeut nyai
siap banget nyai banyak minantu kau lagi jika cangcut abah teh sahur saat jika cangcut atau ngahina temenang ngahina ima lain jika cangcut jika naon jika lejing ya peningkatan segitu neng bener bogoh kakak bogoh engkau pada setia kakak Satya sawas di bawah sangsara sawios tu penting salamina sareng engkang lamun akang hayang umam jadi ruapan ku neng udah lamun akang hayang eut jadi eutan ku neng lamun akang hayang ibak diibakan kuning kabita udah lamun akang yang diacuk nya diacukan kuning lamun akang yang kiih nya dikiihan kuning tebudeng Jateng kang asa dingar madu wajih tikakeun neng ukang bapak neng polisi ya kang tahu karena neng telah membrogol hati wow udah pas jauh aja gila mata kiai ge meureun anak kain geus jodohna nyai teh nu ngawinkeun mah lain bapa tapi nu ngawinkeun mah lebih atuh sawios we ku aya oge pamaton ngajare teh ku teh tobat kan di tengahnya parfum naon meniseun di tengahnya minyak neng minyak naon minyak rem kalau ada wajib masih ada minyak rem tidur troronton sok nyai katu nyai gerak tatan itu hayang kawin makan bae nu penting bahagia nyai we nya mangga kaula nun saya mangga engkang permios di kantun lelaku kaula mangga sawios engkang tingali aya beurit mana masih banget 4 tahun lagi jepot berat lah saja nggak yakin anak aing lain nempo banget ampura yakin anak aing lain nempo banget lain nempo wujud punten semua tapi yakin nempo hati maneh anu ngagencerang da katinggalin aku kaula ngagencerang yang apa ya anak aingnya tiluhur sausah pramut ya hanap saya bas dampak keun ai lahirna mah materi madaloba ngan warah we anak kaula jadi istri anu salehah ya ulah sok maneh kita tatan mandi heudaji geura iba moal bulan mau iba kah nya lebar tadi dicium keun bae tot nah untuk totan kayak pembantu aing nah totan ngaranna Gatot Kaca saha Gatot Kaca Gatot Kaca mana Gatot Kaca panglima tertinggi negara Amarta ngan dipecat digawe di aing lu tak ayeuna teh rek dibikeun ka anjeun eta Gatot Kaca teh bakal jadi pembantu maneh baik kumaha maneh jadi asisten maneh iya
waktunya balas dendam. Tat. Tat. Tadi tat. Toto tadi sa. Kuring. Don. Dewek. Sopan siap. Kejeng nyebut dewek kalaupun aing edan. Babak surah siap. Syariat nasihat diselamatkan ku aing. Hakikatan berubah alam karek sampelak sekali. Naon? Sampelak naon? Mana? Di dinya, sampelak mah di dia. Ayo, naon siap. Naon. Naon itu? Kurang ajar apa lain apa? Sah Gatot Kaca. Tanya ho aing teh sadulungan maneh di mana? Dunungan teh di mana? Di negara Amarta. Ayeuna negara mana? Ambang Sagara. Anjeun salaku naon di dieu? Kaula salaku babu. Di mana? Di dieu. Punten. Pangeran. Minantu raja. Ontong siapa ini? Pasti kau. Padahal Pak Usus ampun pangeran ampun pangeran. Tadi ampun pangeran. Loh, aing. Ampun pangeran. Tah. Kuduna anjeun teh salaku wakil rakyat teh hareupeun rakyat teh kieu maneh teh sopan santun. Hareupeun rakyat teh lain para katangtang para kateng-teng babatok sia. Syariatna hakikatna teh rakyat jadi pamimpin sia lain sia jadi pamimpin aing. Rakyat sabat kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Lumatna ulah gede babatok hareupeun rakyat teh. Saya mangga hapunten pangeran. Saya mangga Aling. Bukan Aling. Saya mangga penis. Punten pangeran, punten. Saya ngimpi aing euy. Ya. Kalasan geus Semar Badran daya sareng dawalat kuminak datang ka ngarsa. Jang, loh. Bapak. Benyir bapak aing. Hei, padega. Bapak pangeran. Eta tumak ulah dihalangkeun ka eta dua jelema. Eta tumak ulah dihalangkeun. Tojoskeun kana beuteungna. Siap. Ya, si goblok. Hadir, Pak. Anjal. Anak kainjang cager si laing. Alhamdulillah, Pak. Abdi damang, Pak. Nuhun, kenapa doanya Bapak nuhun? Tinggal. Yang benar saya tadi boga detek dikawinkeun. Weh, Bapak tunggu aroh. Ulis Pak awewe teh. Tu bener jang. Geus Bapak tepangan. Saurkeun we kitu ieu Prabu Semar bandar nangka deui kitu. Tadanaya tanya kepada pangeran lah bebas. Tuluy siap tepangan besan Bapak Prabu Sukmadewa. Bener saya tanya, sok lebat. Cih, kayaknya lain. Lah mana lebat lain? Aduh, Besti. Tersangka si Besti sehat, Kak. Sehat. Alhamdulillah ada wala dewek sehat. Tersangka hebat. Dewek ada wala dikawinkeun. Dikawinkeun? Nya, jeung naon? Saya teh nanya teh jika nu heueuh tapi nyetit kana hati goblok teh. Lain jeung naon jeung saha betul saya teh. Jeung saha anak raja leuy bogoheun ka aing. Aya mah bogoheun. Dola naon aya kadehan. Ane naon tempo besia. Tempo besia. Mane bakal wow bakal di kita. Naon heuh tempo besia. Cicing tong icip cenah. Tak. Tak. Yang dikersal naon Maha Pangeran. Angan. Wis, tawala. Aduh, punten, tuju sibuk. Daya naon Pangeran. Pangnyenakeun cai.
Cente saya lah serius anjir itu baru kakak gua edan tadi juragan mano nah bisa gitu pangeran bangga cente pakai gula tuh untuk pakai gula tuh serius Gusti bagus kuring bisa gitu bisa tuh si Adi Pangeran nyentuh benar sok iya kades waktunya balas dendam tarat anu tototan bisa kuring ang mamakeun saya kopi siapa tanya aku mimiti kain mak gitu juga gerung dalin elak siapa siapa tanya aku mimiti nah gitu kain sebat negara Ampang segera teh kurang awut-awut kuduan saking barang ningali sadana para badega aya dua jelema anu nangtang Prabu Sukmadewa. Hei, para badega. Haling ulah ngalawan eta dua jelema aing meh ku aing haling. Dikamanakeun sia-sia juga. Dikamanakeun siapa? Aya disebut mah di dieu aja juga. Dikadilkeun syar dijeun tumah wae. Dengekeun ku maneh Jun. Aing mah deungeun-deungeun bolongkotan wawuh ge kakara jeung anu ngaran sasajiga. Tapi rakyat maneh dibawa ku aing ka dieu disenangkeun, dikawinkeun, malahan teh angkat jadi raja di negara. Tapi nah sia-sia ku pamimpin. Maka jeung ngwadahkeun kanu jadi rakyat dengekeun ku sia Jun anu jadi wadah teh daen rakyat tapi maneh pamimpin wadahkeun ngawadahkeun naon ngawadahkeun kepentingan pribadi wadahkeun kepentingan golongan wadahkeun ku sia teh bongkeun kepentingan rakyat ngan ngawadahkeun rakyat babatung sia mah aya teh butuh deukeut jeung rakyat aya ngajedog ka rakyat ngajedog jadi pamimpin ka rakyat babatung sia rakyat telah kode malenes jai tong dilawanan deh kan di bagian akal ya imah kerajaan apa itu Sukmadewa ya bagian akal saya kepasaran Sukmatenta weh apalun Kresna karan aing apal aing ya dengekeun bae puguh wae harita kaula terlengar anjing mere ilmu nepi ka kaula jadi katenuh bae ayeuna palitungan di kaula anjir dendam leuteuli kai sok sia Kresna hayang nyaho jeung aing wiya bae rasakeun deui ayeuna stiker sayang kumamparan ieu Sukmaden tadi jamak geuning Batara Kresna langit ampel lebih hilang tanpa karena dadia Batara Kresna al-Asiyah sahayeun nah maka jeung nanyakeun sahayeun sidik ka namanya anjeun saha alah
dua keke ari saha taulah ieu saha nah makanya usaha ieu pan kaula Kresna taulah ari ieu nah kaula ge Kresna taulah Kresna mah ngabogaan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Wamat mana ieu ditenen di karaton taulah di karaton iya aya di mana-mana Kresna can pernah tinggalin Kemang Cangkok cek mana tah tawala lagi tempo itu mah berarti sia nu palsu kurang ajar ye sanajan aing pangkat TRT acan hutang pati para pati hutang urang di barawirang awas ya dan lawan kumantra sudah tek manglawan insyaallah ayo kalian satu masakeun sabraja-raja dari panah bae itu anu ngaran Sukma Dewa Rajana keur parakatan tang parakateng awas ya rasakeun senjata tol iya Sukma Dewa kapana dening pana pusakana Arjuna ngabeledug temukeun bumikun jang gancing langit kelap-kelap katon lir maesa gandrung Sukma Dewa dipantang ku Arjuna leungit ampun lebih hilang tanpa karana dan dia Panggawa 5 Yudhistira Bima Arjuna Nagara Sadewa jurigna datang ka dieu kurang ngajar geuning jurigna datang ka dieu Thor Unlocking barang ningali panah wajib Gatot Kaca pingas sakalaku wah paingan salira luar biasa kasatriana luar biasa anjing Gatot Kaca teka pangaruhan kudu demit hebat bade teka pangaruhan tot cicing gilai keun antep fisik rasa angin sekadap aya peryogi kemana hot sekadap aya peryogi deka mana balas dendam putet dendam ke siap buat si goblok di gening panawa di deueuh nyieun cilaka aing waing di aku pangeran waing disangka pangeran di gening pangeran kodok si goblok ge setan sadayana anu ningali mundur rasakeun kegemit tu kala awas Kresna mabalihan katibanan panah leungit tampil lebih hilang tanpa karena tuksakro daksana cangelik jadi lurah togok ti Sumantri
tuh Kakang Ismoyo jisim abdi mangan saukur dibayar Kakang Ismoyo perminyos kurang ajar si aing rek ngamuk gede Arjuna mamalihan tertibanan panas sakral lengit tampil lebih hilang tanpa karena ngejanglik dia Ratu Ganggaung siluman di negara Setra Ganda Mayit Dewi Gedeng Permana Kebating aku kebating ini kan itu negara ratu kabina-binateng ampun Neng akan nepi ka kegeringan nepi ka bulan-bulanan teh salarasna makaedanan pun neng oge kira mulih ka jati urang kasa neng ieu pancaning rum leungit tampil lebih hilang tanpa kanan dadia layang jamu sekaligus sana dan segala rupa perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah dina ngaliwatan susah payah kudu barengan ikhlas jeung ridho na tanu bakadugi mah ikhlas jeung ridho na nya segala rupa ya sakitu we Kang saparakan hapunten dina samudaya kalepatan sakali mudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Saleh salajeng ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Selamat anu nonton, selamat anu ditonton, sakali selamat tetep selamat. Sakitu teh putra geri harja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktu urang tiasa patepung lawuh deui. Hatur nuhun can. Jadi bawa